Git, mana nyaon tuh eta ciri-ciri ikan kembung. Cenah mah ngeunah. Antar yuk ka pasar. Nyaho atuh cirina lauk kembung mah ye awakna ngagarurat beureum. Oh gitu Git. Nah, ngagarurat beureum Git. Tapak ngarauk tah pami meser ambuan heula, pami bau GPU tah eta ikan kembung. Mana mah lieur Git aing ini turanya. Naon ka mana? Bade meser tolak angin, meh teu kembung ikana. Bray, tadi mau urang euy saking nikmat-nikmatna heuy teu pikeun batal puasa. Tangkurak kumaha cari tanah eta heuy bisa batal. Atuh dah heuy-na kasupan si Padang aja tuh. Naon atuh maneh teu kaasupan jurig sakalian. Puguh-puguh ku aing sakalian di ruqyah. Kunaon Git? Meni jauh paninengan kitu teu tinggalian teh. Baur. Itu dikeluarkeun gawe. Pabrikna gulung tikar euy. Gampang atuh Git. Kali aparkeun deui we atuh tikarna ngeriweuh. Astagfirullah. Abi teh damel sanes botram. Kalieurkeun wae ieu mah. Kitu gitu. Rek ka mana Git? Lain ka mana rek taeun ieu mah. Bang, Wih, lainnya pokoknya bulan puasa mah lobanya ripuh. aku mah gitu. Tadi we ke di kamar. Nah, eta bala cucunguk ngalewat tempat siga korma bener. Lemah iman teh. Apa namanya sepon? Sepon mah pada? Hah? Hafal? Urang cigah lapis lagi.